Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah ya khaliqal bashari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ila hadratin Nabi Mustafa ala alihi wa sahbihi wa zalihi wa zuriyatihi wa ali baiti ajmain ila rujamil anbiya wa jami'i sahabati rasulillah ajmain ya awliya min masyariqi ila maghrib khususan sultana awliya ghuthul azam kutubil alamin Sayyidi Syamsuddin Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirruh wa Sayyidi Syabi Qasim Jaini di Buladi wa Sayyidi Syamsul fil Qarhi wa Sayyidi Syabdullah bin Husain Ba'al wa Sayyidi Abi Hamidil Ghazali wa Sayyidi Abdullah bin Umar Jawi wa Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi Bantani wa Sayyidi Syekh Salim bin Sa'ad bin ila jami'i syekhina yang makana khususan Sayyidi Syekh Ahmad Syahib wa Fatajul Arifin ila jami'i syekhina alladziina fi hadha mahad amma syekhina alladziina fi hidayatul ulum amma syekhina alladziina fihi mursyidi falah karawang wa syekhina alladziina fi asanah jabati amma syekhina alladziina fi bandar bintang wa syekhina alladziina fi wadakama wa syekhina alladziina fi ladum muta'allimin ila ari abaina ummatina wa ikhwanina wa akhwatina wa azwajina wa auladina talamidzatina jami'a manasana ilaina jami'a muslimina muslimat mu'minina minat syaulillahi lahumul fatihah. Alhamdulillahi Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ashiru at-tasi'u ari anu kasalapana as-sujudu eta sujud marrataini kalawan dua balikan. Al-ashiru ari anu kasapuluh na eta at-tumanina tumanina fihi tumanina dina sujud fihi tumanina dina sujud. Sok baca. Rukun sholat nomor ke salapan
Nyata sujud kamari memang sujud teh naon? I'tidal bari kadalapan tumaninah. Bacaan i'tidal kamari teh tungtungna saluhureun asaminu. Bacaan i'tidal pikeun jama anu arek nambahan deui tapi teu matak kasub kana manjangkeun rukun nu pendek. Sanggeus Rabbana lakal hamdu Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fih mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi. Terus tambahan deui wa kulluna eta nyari wakana wa kulluna laka abdun. Aku maqalal abdu wa kulluna laka abdun. Ari pangnyata-nyatana perkara anu ngucap aya teh saluhurun asaminu anu ngucap salabdu jamba nyata wa kulluna laka abdun. Ari sakabeh urang sadaya laka eta laka ka Gusti eta abdun hamba. Lamani alima ataita teu aya anu bisa nyegah lamun ku Gusti rek dipasihan. Lima kana perkara ataita anu masihan Gusti. Lamun Gusti bade masihan Muhammad tak aya anu bisa ngahalangan. Wala mutia lima manata lamun Gusti rek ngahalangan maka moal aya anu bisa mere. Kakejet ogenan supaya bisa lolos tapi ku Gusti teu bisa lolos henteu. Kakejet ogenan hayang kitu hasil usaha tembus kitu kana misalkeun sapoe hayang menang 1 juta misalkeun tukang naon gitu tukang cimol ku Gusti teh dipasikeun memual sebalikna sanajan diblokir ti ditu ti dieu anu nyantet teh anu ngawuran uyah hareupeun naonna tokona misalkeun. Tapi apabila ku Gusti rek dipayukeun mah payu bae hayo dagang. Lamani alima amtaita wala mu'ti alima manata tu kasamun tayangna nya ka Gusti wungkul ka Gusti Allah wungkul. Mun tayang ka jelema papada makhluk mun tayang naonanya mun tayang kana jabatan paling ge 10 tahun jabatanana hilang geus paeh nya moal aya pamuntangan deui. Daya mun tayang kana kakayaan ketika duitna beak bangkrut. Bangkrut. Cara cinta berenjang cara bogoh. Bogoh karena duitnya beak duitna cintana ge ganti ku naon? Ku naon tah? Ku benci bae minta diceraikeun segala misal. Tah cinta karena kasep ketika kasepna eueuh da belum beungeutna misalkan eueuh cintana ge layu nya. Cinta karena geulis ketika jadi peot leungit cintana ogeuna. Kudu kumaha tuh sing karana Allah kabeh oge sing karana Allah. Kita di pamuntangan ulah kana jabatan, ulah kana duit, ulah kana karena gitu jabatan. Muntangna kasawungkul ka Gusti Allah wungkul lamani alima atau itaala muti alima manata. La yang pauda jadi mingka jad teu mangfaat naon da jadi kana anu ngabogaan kagungan mingkati Gusti mangguguseun jadu. Naon al jadu keagungan anu diagung-agung ku jelema cek jelema di jelema teu aya ke wallahu alam kita maksudnya la yang pauda jadi mingkal jad kasalapan ayeuna atas wa sujudu marratain sujud 2 kali dina keur salat setiap rakaatna sujud teh 2 kali Bade sing beki rapi sholatnya, aduh, sholat
Angot geus dulu masa balik mah imkan balik dari tahun 8 tahun kelas 3 SD geus imkan naon imkan balik kelas 2 kelas 3 SD imkan balik angot geus rumasa balik ku palangan atawa kuna keluar cai manehnya eta sing bener salat kade sing bener rukunna sing aya kabeh syaratna sing aya syaratna utama keur dina wudu keur dina susuci tina hadas jeung susuci tina najisnya hati-hati pisan kudu diperhatikeun nu cecewok sorangan nu apana kur sorangan adanya di urang ieu teh mana ngaranna teh tempat cecewokna ukur saayana kitu kudu diromak di badanya nya bari heureuy teh bari cumplang di subrak seblok teh rusuh calana kahanap keneh ngarumbay bayi cer bari naon bayi nangtung waktuna omeh kur sakali nyokot kocewat nya duka kumaha duka suci duka teu nu apal kur sorangan kadenya di bawah salat teu salatna teu sae mamawa naon mah mamawa najis mah sing rapi sing tenang kudu yakin ti kompor ulah balik deui teh nya wajib hukumna bebersih tina kompor ketika rek salat sing yakin kompor teu moal balik sing yakin kompor moal mata keluar deui di urutan di cara omeh kadenya cara naon dina cara omehna di jero WC oyana udar mun bayi nangtung palawur ting ngecret naon kana naon kacalana anjing geus dipake salat kanya ku pae ditolongkeun ungku geuning naon eta bobogaanana huluna ieu ngompol kadang kala mun sakeclak mah aya kana naon ta cikompona kana calana keur omeh diangot kudu disiukan teh ya siukna kunaon kuleungeun teh nya kulucur celak mungkin aya naon ngeclak kana naon kana calana begitu asa geus cukup sekali 2 kali 3 kali diasupkeun aya nu kaluar di tina naon bogaan kompor buntutna nah keun bae eta teh aya keun bae kitu nya awas nu apal kur sorangan geus lumasa balik sing nyan balungan nu apal kur sorangan geus imkan balik geus genepnya geus 12 tahun kadenya sing bener sing parah sing tarapti sing lines tenang ke susuci ya waktu adaan kan nyedek kemana kan ke WC waktu telekomat nyedek di mana di WC nya bari heuleuy teh cumplang-cemplang segala rupanya jeung balad aku kata rapian dirobah hintarati awe saluek di mana bae tempat nanya salat di imah cenah bersih ieu teu disnasnal acan ti WC ka manana ka tempat salatna aya pasang senal cenah rujit lap ada capek ngalapna tuh kudu garing pasang senal naon anu garing kada ku dibawa ka WC nya pakena kumaha heula sukuna banyak tinu jangkung atawa make senaya basa aya nu garing sapasang basa sapasang naon sapasang garing sok adi nyaut naon tah ketika mung rujit mah kade angot buka budak buka adil letik kene kan saya sok ka mana-mana nya kompol di mana daek tara disucikeun nya ome sarua purat-purat karana sieun atawa karana naon sakedeung pisan duka suci duka henteu kade nu apal ku sorangan apa sorangan banungan keur ngaji sing nyaho nya babagan susuci lain teu cukup ku bersih tapi kudu kunaon kudu sampai ka suci rek salat mah rek naon mah rek salat mah kudu sing suci kecuali rek ulin kadinya disampur ku naon ku baturan bebene angotnya sing bau kopet oge nan kadinya bawa lah
Situ ome acan cenah mino sia mino kopet kieu cenah neng kunaon can ome isina jorok nya wah sekalinya sholat mah sekalinya sholat mah kudu yakin suci atasiu adi kasarapan eta sujud dua rakaat dua sarokat nate dua kali pikir rakaatin izanu sunat disunatkeun ayyakula yang ngucap si jama fi dina sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi beda jeung dina ruku ruku mah kumaha subhana rabbiyal azim wa bihamdi bacaan sujud tanya faqad warada'an Uqbah bin Amir nyata sumping hadis katampi ti Uqbah bin Amir annahu qala bahwa saya sunnah Uqbah teh sasauran kieu lama nuzilat samang-samangsa diturunkeun naon fasabbih bismi rabbikal azim ayat fasabbih bismi rabbikal azim dina surah Waqiah tanya fasabbih bismi rabbikal azim qala maka ngawadawusa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi ruku'ikum ketika lungsur eta ayat Kanjeng Rasul ngawadawuh kieu ij'aluha fi ruku'ikum kudu ngajadikeun marane kabeh kana eta naon ayat fasabbih bismi rabbikal azim fi ruku'ikum dina ruku aranjeun kabeh dina ruku marane kabeh ieu bacaan rukuna subhana rabbiyal azimi fasabbih bismi rabbikal azim walaman nuzilat sabbih isma rabbikal ala ketika dilungsurkeun naon ayatu non sabbih isma rabbikal ala ayat sabbih isma rabbikal ala qala ngadau Kanjeng Nabi ij'aluha fi sujudikum kudu ngajadikeun marane kabeh kana eta ayat sabbih isma rabbikal ala fi sujudikum dina sujud marane kabeh gitu aya naon eta aya sesakalan nya bacaan sujud subhana rabbiyal a'la nyata asalna ketika dilungsurkeun ayat sabbih isma rabbikal a'la bacaan ruku mimitina nyata ketika dilungsurkeun ayat fasabbih bismi rabbikal azim wa yasulu aslu sunnah hasil asal kasunatan bimarrotin sabalikan bae hasil pasunatan ngan aya adna kamal pangadapna kasampurnaan 3 summa khamsun tuluy 5 summa sabun tuluy 7 summa tisun tuluy 8 summa ihda asyrata tuluy 11 tuluy naik kana 5 ganjil tuluy kana 7 tuluy kana 8 tuluy kana 11 wala yazidu ahadun ala dalika siwal munfarid wa imamu qaumin masurin teu bisa nambahan kana ulah nambahan azus ahadun ala dalika siwal munfarid kana eta 11 siwa munfarid wa imamu qaumin masurin salian ti jamaah salat sorangan jeung imam jamaah makmum anu geus diringkeus kabeh anu prarido dipanjang-panjang naonna salatna bahkan jang imam mah katanya lamun teu ridoeun mah dipanjangkeun makmumna salatna kudu 3 teh nya kudu 3 kali lamun salatna sorangan pe kita mah leuwih ti sabaraha ogenan 3 kali bahkan leuwih ti 11 ogenan bahkan sunat tambahan doa ye wa yazidu man dukira nambahan saman jama dukira anu ceritakeun itu siman saha dukira teh nya taman dukir teh nya eta ma salat nu sorangan atawa imam anu makmumna ridoeun di lila naonna salatna tambahanna naon Allahumma laka sajadtu Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin kabaca teh kizok Allahumma laka sajadatu wa bika amantu walaka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul jizuk wedon
Izo kelanang. Eta sanggeus maca 11 kali atau leuwih ti 11 kali jangsa mun paridnya jang salat namun parid atawa imam anu makmumna geus biasa salatna dilila-lila haji daun nambahan doain bieu asanu khaliqin wa zada fir raudati bakan Imam Nawawi nambihan dina kitab Raudhah bihauli wa quwwatihi qabla tabaraka serta can lapad tabaraka nambihan lapad bihaulihi wa quwwatihi di mana ta tabaraka wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Wa yusanu salang disunatkeun naon iksarud doa ngalobakeun doa fi sujudi dina keur sujud sunat talobakeun doa ke sujud karena ya hadis riwayat Muslim li hadis muslimin aqrabu ma sarkan rasuki aqrabu ma yakunul abdu min rabbih ay min rahmatihi wa afihi wa huwa sajidun fa aksirud du'a faqaminun ayustajaba lakum tuh faqaminun ayustajaba lakum aqrabu ma sarkan rasuki ari pang deukeut-deukeutna kitu perkara yakunu nubukti sal abdu hiji hamba mirabbi deukeut ti pangeranna si abdun deukeut teh maksudna deukeut naonna ay rahmati tegasna deukeut tina rahmatna Rabb wa afi sareng deukeut tina pangampuranna Rabb deukeut tina rahmat sareng pangampura Gusti Allah pang deukeut-deukeutna tingkah hiji hamba kana rahmatna Gusti Allah jeung kana pangampurana Gusti Allah leuwih deukeut pisan kana naon ta rahmat jeung pangampura saha Gusti Allah da kabeh ogenan deukeut sabenerna tah Gusti Allah teh kasaha ogenan deukeut rek kanu maksiat rek kanu taat rek ka kafir rek ka muslim kabeh ogenan Allah teh naon caket innallaha ma'ana la tahzan innallaha ma'ana nya ulah sieun ulah prihatin tenang saestuna Gusti Allah eta sarta kami sarta urang sadaya itu banyak ketika nonton ketika sa Abu Bakar nganyerangan sa Kang jeung Rasul di gua naon gua surnya di udag-udag gusa gua pitanya la tahzan innallaha ma'ana ulah prihatin ulah sieun tenang saya sunah Gusti Allah eta bersama kita nya aya jeung kafir teh bersama gitu bersama ngan teu dibarengan ku naon ku rahmatna teu dibarengan ku karidoan nya teu dibarengan ku pertolongan pertolongan kumaha geuning biasa kafir meunang bae nya kafir kok menang baik misalkan usahana nyan pohara ningkat perusahaan PT-PT industri loba menang non menang produk-produk kafir wungkulnya naon dia coba kan mobilna balatak naon di hotelna marewah buatan kafir produk kafir milik kafir eta nu kitu naon atuh ari muslim ini balangsak atawa kieu mun dideukeutnya jeung kafirnya atawa jeung naon ta jeung nu biasa aing sok salat sok ka masjid sok berjamaah hirup teh mini kumaya asa kurang pas-pasan bae aya batur nu tara salat acan mini kumaha mini bobari pisan naonna milik
milikna mobil boga pemajikanana aya 2 jeung sajabana. Nah wing kieu nya hati-hati sing sieun sieunna naon kitu pamere Gusti Allah anu teu dibarengan ku ridona saha ku ridona Gusti Allah eta teh ngaranna naon istidrajnya sungkunan. Jadi ayeuna misalkan kafir kok ini maju pisan naon perusahaan eta teh sungkunan ti saha ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Surgana ayeuna sakedeung saletak teh saletak teh isu kan di akhirat bagian narima siksa gitu nya. Tuh yakini kehidupan urang nu abadi, kehidupan nu abadi mah di mana di akhiratnya bakal kabeogenan bakal manggihan hirup anu kumaha anu abadi nyata di akhirat. Hirup anu moal pewat-pewatnya pemuda terus pemuda, nah ini parawan terus parawan sanajan dipakai sababaraha kali. Jeung teu bisa kabayangkeun siga kumaha si geulisna, siga kumaha dinaona kasepna ali surga. Moal mah bisa kabayangkeun ku ayeuna di mana di dunianya. Tuh. Yakini hirup nu abadi mah di mana di akhirat. Jadi Allah teh sareng rek jeung nu taat, sareng rek jeung nu maksiat ge sarangan bedana aya jeung nu taat mah disarengan kalayan ridona kalayan rahmatna. Aya nu maksiat mah teu dibarengan ku kanyaahnya, bareng-bareng nama tapi tidak dibarengan ku naon ku rahmat kanya. Cara naon teh gini cara budak teh nya. Budak di imah ya ayat 3 mun si ujang daek gawe mun dibere, lamun si ojon mah misalkeun teu daek gawe hayu barang penta bae nya. Lamun si Asep mah misalkeun naon daek gawe tara barang penta hiji mumu gawe geto barang penta, nu kadua daek gawe mun dibere, nu katilu mah nyaeta naon daek gawe geto gawe tara barang penta mangsana satu menta eta duit kali 7 manitas digawe ieu sok remen mantuan kolot boro-boro cenanya can kegantian baheula ogenan urang ge moal kusa kumaha coba-coba eta kira-kira nu mana nu paling dipikanya kusa ku kolot nanya nya teh sa kira-kira nu kasabaraha nu katilu si Asep teh nya Asep teh ayo urang aya di mana posisina si Joni si Ojon itu siapa kita mah terus teta seperti gitu bareng saimah bareng si imah bager nya pisan kanu bager terus si imah rada minculak yang musapi ka sebeleun bae misalnya terus tasor Kanjeng Rasul pang deket-deket na tingkah hiji hamba deket ka Gusti Allah tina rahmatna sareng pangampuran Gusti Allah eta wa huwa sajidun bari kaayaan si hamba eta keur sujud. Jadi tingkah nu paling deket kana meunang rahmat jeung pangampura Gusti Allah teh keur naon mang keur sujud. Maka faaksiru marane kabeh sing ngalobakeun doa kana doa pek lobakeun tah ngadoa dina sujud. Fakominun ayustajaba lakum maka nyata maka yakin hak ayustajaba naon ayustajaba yang dijabah salakum marane kabeh yakin doa ke sujud bakal diijabah. Ini mu salat sorangan yo biasana kan urang salat sorangannya mau berjamaah teh berjamaah teh atas sanggeus naon misalkeun sanggeus parat naon mang subhana rabbiyal a'la bihamdi subhana rabbiyal a'la bihamdi subhana rabbiyal 3 kali cah moal dilatih
nya ditamuan ku doa kadinya ngadoa sing sabagus-bagusna doana pasti bakal diijabah. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sasahuran kanjeng Rasul kieu ketika sujudna riwayat Abu Hurairah Allahumma ighfirli dambi kullahu ya tinggali Allahumma ighfirli dambi kullahu diqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Iya doakan Rasul ke sujud lain minta duitnya lain minta naon dia minta HP Allahumma atini handphonean ya Allah abi pasian handphone aku sujud nggak doa minta handphone gitu nya Allahumma atini androidannya Gusti abi pasian naon androidnya naon tah minta ya diampun dosa saja kanjeng Rasul ya doakan Rasul ke sujud riwayat Abu Hurairah Allahumma ighfirli ya Allah mugi ngampura ka abdi dambi kana dosa abdi kullahu kana sakabehna dosa dikohu lemesna dosa hampir tikatingali wa jillahu jeung gedena dosa wa awalu mimiti dosa wa akhiru jeung tungtung dosa tungtung dosa mimiti wa alaniyata jeung tetegrakanana eta dambun wasirau jeung susulumputan dambunnya dosa tetegrakan dosa susulumputan dosa nu ti heula dosa nu panderi dosa nu leutik dosa nu gede hayang dihampura kabeh ku Gusti Allah Subhanahu wa taala eta Allahumma ighfirli atuh teu bisa baca dubianya Allahumma ighfirli sakitu cukup lah ya ngadoana nya Rabbi ighfirli kana tah keur sujud kesujud eta tingkah pangdeukeutna seorang hamba kana rahmat sareng pangampura sa Gusti Allah. Saeta sujud posisina kana mastaka anu biasa ditenden di luhur diagung-agung nya di luhur pangluhurna posisi nangtungnya. Jadi kesujud mah ditenden kana tempat patincakanya ada dampalan bahkan syarat kudu luhurun kene bobokong daripada sirah hanya sirah kudu dihandap bobokong kudu kaluhur warti pawasa pilih ala alihinya di sapina riwayat Siti Aisyah makieu pakitu qalat sa Aisyah tu Siti Aisyah sasauran pakitu kalungitan kuring Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Siti Aisyah kaicalan teh lailatan hiji peuting mina pirosin amparan dina ketika obo kalengitan ka mana kanjeng Rasul nyampak tos naon teu aya gigireun patamastu terus milarian kuring hukasa ka kanjeng Rasul pawakohat maka tiba non yadi panangan kuring saur Siti Aisyah alabat nikodamahi kana boteng dampal pan sampai anak kanjeng Rasul nya kapendak tadampal sampean kanjeng Rasul wa huwa fil masjid kanjeng Rasul aya di masjid wa huwa mansubatani bari eta dampal sampean teh dianceng keduana berarti keur naon keur sujud ya kumaha tasawur saur kanjeng Rasul aos-aosanana wa huwa yaqul eta sah kanjeng Rasul sauran kieu keur sujud Allahumma inni a'udzu biridhoka Allahumma min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Kisah Allahumma biridhoka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la usi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ieu mar di aosan kanjeng Rasul nuju sujud riwayat
Siti Aisyah anu tadi mah riwayat Abu Hurairah kuman tadi Allahumma gfirli sok lulunana Allahumma gfirli dambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Nubiya Siti Aisyah Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la usi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma ya Allah ini sakses nabi a'udzu etana lindung abi bika biridhaka kalawan ridho Gusti min sakhatika tina babendon Gusti abi nyalindungku karidoan Gusti tina babendon Gusti alim dipika bendukusa Gusti mu'afatika min uqubatika abi nyalindung ka Gusti ku pangampura Gusti tina siksaan Gusti alim disiksa muga digantian ku pangampur ampura a'udzu bika minka la usi abi nyalindung ka Gusti mingka ti Gusti nu paling dipikasieun sa Gustinya tesiun kunonon setan belek setan engklek kepret aja ini setan juga banyak kepret baik dengan lausi sana analika anta lausi teu bisa ngitung abis sanaan kana pangalam alika Gusti teu bisa ngitung pangalam ka Gusti anta tegasna Gusti ka masna ta'ala nafsi ka sakumaha Gusti terus ngalam ka diri Gusti kumaha sujud sunatna kumaha yusanu jeung sunat kanon patu ainaihi sunat bukakeun panon dua maksudna bukakeun kumaha tempo bentakeun panon dua na eta sejama halatas sujud ketika keur sujud di sunatna halus dibentakeun kecuali lamun hanapeun aya gambarnya salat tilamna eueuh tilam aya Quran eta pas Quran nya eta naon tulisan segala rupa tulisan anggot mun kamarnya ieu mah kul tulisan ieu kalau macaan tulisan gitu tanya segala rupa dibacaan paning naon teh misalkan tulisan dorang atau kumaha eta mah peureum bahkan wajib peureumna ketika aya hareupeun aya naon kan ke salat hareupeun aya or eta mah wajib peureumnya peureum terus wajib peureum kasapuluna rukun salat teh nyaeta tumakninah dina sujud tumakninah eta cicing sanggeus usik pangsaeutikna saukuraneun maca subhanallah katanya bade sujud rukunna ke syaratna aya 7-nya syaratna 7 anggota kudu antal kabeh hegluhurkeun nu bobokong handapkeun handapkeun sirah tuluy naon di dongkona kana sujud kudu boga tujuan naon sujud lain arek naon-naon rek nepak sireum lain rek nepak naon reungitnya sujud tuluy naon di tarangna ku dibukanya ulah ditutupan ulah sujud kana perkara anu usik ku usikna usikna urang sujud kana mukena sujud kana sorban tegaji terus kasapuluna kasabelasna la di asyara wallahu a'lamu bissawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin rabbil fana pakina wa pakih akara wa antar sukuna abdi tawasul ku pengawasan